bed kusek deui sama dia. Aduh. Itu Marsil bed, aduh di tengah-tengah. Marsil bed. Di tengah-tengah. Keur pesen kopi heula siga nama. Nah, bisa ditutup. Sarua aja kan papa jalan kabeh tinggalian mun urang moal bisaeun. Kan bieu busi, nu urang busi kan bieu apa. Ditutup kurang jeung businan teu nabungku. Hah? Biasa. Ya, bae sira nu nutup cenah. Ya, itu nu pangharep mah ya. Kan ditutup deui meureunnan. Dibuka meureunnan nutup deui ya sana. Tuh. Pelan Pak. Dan kan Pak. Tepuk gas, Bu. Langsung ke kiri, Bu. Kayak di luhuran ke kiri gitu. Aya ada urutna gerak. Pak aman Pak untuk bertepu malah. Digerayam nilam teh nih Pak. Kemana Cak? Ya katanya terus. Gerayam nilam. Yang penting nyampe Pak. Siga ele ya. Palangkakan. Nah, kena daya tos sampai terakhir ya. Gaspol maju laut ya nih gas. Hah? Kan kesini mah jalur melatih pelangkakan Pak. Melatih pelangkakan. Tapi aman ya, aman.
pelatih bed kenapa dia pelatih bed Tunggu keting kasih perut punten. Hah? Turunan saja. Aman itu.
pohon yang ngaroyom ke jalan guys. Wah. Wah. Wes, tahu. Bahaya. Istirahat deui gitu. Hah? Hayu Lagi tuh. pulang kan nggak? Ini warung tutup. Oh, warung lagi tutup ya. Ya di karpet lah. Oke, Hah? gas lagi kita. Oh, Bawa obeng tuh, Des. tuh. Yuk, alo saya alo mau. Batas ya, Bang mau. Kenapa, Lo? Oh, kompas remnya habis. Copotnya habis. Habis terus coplok dan mentoknya palingan beusi jeung beusi atuh dinya. Heeh. Beak tuh aduh aing. Ngesalan heula tuh. Maksud teh Mending ganjalkeun ku ieu soalnya beak ke. henteu tong make rem berarti. Anjay. Lamun teu make rem geus saya teh laan eta hungkul itu. Amun da beusi hungkul. Tapi dangke ge coplok deui kok eta mah beak pisan. Heeh nya. Heeh. Ini mah lain beak coplok ngaceng ieu. Oh, Ya, kompasna. Heeh, kompasna ngaceng. Heeh, siga nama urang. Ngaceng. Palingan sese. Beak. Nih guys, kita istirahat lagi guys di sini guys. Sambil betulin motor ini, motor Mang Alo si Alo Doraemon lain. Kapan chat ya?